Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min jeung eta dina sawarehna wasiat anu salapan eta perjalanan para wali at-tawakkulu ari tawakal. At-tawakkulu ari tawakal. Wa min jeung eta tetep tina sebagian wasiat anu salapan nyaeta ieu teh wasiat anu kagenepna. At-tawakkulu ari tawakal. Naon ari tawakal teh dawuh Imam Ghazali radhiyallahu anhu dina kitab Ihyana. Jadi para ulama-ulama ahli batin, ulama-ulama ahli tasawuf dina ngadefinisian, dina nakrifan, dina ngajelaskeun rangkeun tawakal itu adalah beda-beda masing-masing, tergantung nyata makomna masing-masing, tergantung derajatna eta wali masing-masing. Jadi beda-beda bahasa, beda-beda bahasa, beda-beda ibadah. Aya nyata anu nakrifan kana tawakal teh kieu. Jadi tawakal menang mustaq, menang nyokot dina lapan wakalah. Tawakal teh menang nyokot dina wakalah. Ai kawakalah teh ngawakilkeun, ai ngawakilkeun teh masrahkeun urusan sapenuhna, mercayakeun urusan sapenuhna. Lamun urang mercayakeun hiji urusan ka seseorang, urang tong ikut ngatur deui. Pan geus dipasrahkeun, geus diwakilkeun. Ulah tebi ka kieu ongkoh ya teh urusan teh geus dipasrahkeun ka si anu geus diwakilkeun, tapi urangna itu ngatur deui. Nah, eta teh bener. Tawakal teh bener. Ongkoh urang teh geus ngaku sapenuhna bahwa urusan teh dipasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung percaya pisan ka Gusti Allah. Percaya pisan ka Gusti Allah. Bahasana kieu nikmal wakil. Gusti Allah teh nikmal wakil. Asal aya dibaca nikmal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Artina Gusti Allah teh anu pangsae-saena nu dipasrahan ku disimpan blok 100% percaya ka Gusti Allah gitu. Kali-kali begitu geus dipercayakeun ka Gusti Allah sapenuhna, kali-kali urang ilmu tuh. Aya lamun usaha kana ilmu, lamun gawe kana ilmu. Engkena teh kadituna teh bakal kieu mun teu ngarahmah moal ngarih, mun teu ngakal mah moal ngakeul, mun teu usaha mah moal dahar. Tah eta teh bohong. Ai tadi nikmat wakil Gusti da Gusti nu kagungan urusan ngarizkian mah kumaha Gusti we. Abdi mah ieu mah sabatas mun robot teh marobot gitu. Anu sakadar ayeuna digerakkeun ku Gusti. Adapun ayeuna mun tengah hasilkeunana oge ngurusna eta rezeki eta mah tos ku Gusti sapenuhna. Tah eta teh ngaranna teh jelema teh nyaeta geus tawakal, geus masrahkeun sapenuhna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang teh kudu kitu. Jadi wali mah lamun eueuh tawakal teh batal
kawalianana. Lamun eueuh tawakal teh batal kawalianana. Urang mah doraka teh. Lamun teu tawakal teh urang teh doraka, tawakal teh pagawean hate lain pagawean sumur. Jadi kieu mah lamun orang coba-coba dina raraga kasab dina raga ikhtiar teh ulah kieu pikiran teh aing ieu menang batin ti dieu aing pasti menang rezeki ti dieu aing pasti menang kauntungan ti dieu eta teh ulah ari hate mah ka Allah we beuti ieu mah sabatas sakadar abdi mah gitu ngajalankeun ikhtiar ngajalankeun kasab ngajalankeun sabab duka abdi moal nyanyahoanan ka Gusti kitu hate teh moal nyanyahoan ka Gusti rezeki sanes aturan abdi rezeki aturan Gusti ngan ieu mah abdi ngan sakadar ngajalankeun sabab ngajalankeun kasab moal beuti moal watur ngatur eta mah nikmal wakil Gusti nutos dipasrahkeun abdi tahap teh begitu gitu. Nah, kita lamun ayeuna mun mah ketika teu sesuai jeung rencana jeung prediksi jeung harapan urang moal kecewa da geus Allah tuh gitu. Oh, Gusti teu ngarasakeun ahli saya teh dirasakeun ku Gusti mah gitu. Wi dirasakeun aya ku Gusti meureun aya nama lain ti dieu jalanan gitu sanes dina ieu jalanan da ieu Gusti mah angger ngarizkian ngan beda rezeki anu diprediksi ku urang meleset berarti Gusti langkung mulina lain dina akan bae aya deui beunang kitu sengkean gara aya naman mah dipikir-pikir sapoe eta aya namun kadang-kadang lamun irit-iritan lamun kaluar kadang-kadang dah di mah kadang-kadang teu aya nu di pikiran urang aing mah masak ieu nah aya namun tareng-ring kang kaluar dahana diatur balik ka iman geus tidak tadi berarti rezeki teh begitu ku pangeran teh gitu aya namun teh gitu nah ari teh ieu mah aya namun teh nyaritakeun hubungan jeung kasab jadi lain ayeuna teh kasab ieu mah boga ayeuna beuteuh boga sawah di Cianjur 100 tuak kan boga aya namun teh sawah 100 tuak teh asa geus kadahar teh paretna ladangna gitu nu di dahar lain tidinya eta mah eta sabab geuningan nu di dahar dipake sapoe lain teh geus kasati acan da poe ayeuna aya uhama aya kaholoan mah jeung macam-macam rupa-rupa aya aya nu hasil oge beda aya namun tong itu cenah budak aya perlu rasul kalimat teh unggul aya dahar poe lah kitu tawakal teh keun we tong dileret sabab mah gawean we jadi sabab mah gawean we sarehat mah jalankeun we hate tong sok ngilu ngatur mun ngilu ngatur eta teh ngaranna teu tawakal jadi urang nyana teh kana sabab eta tah nyare kana sabab teh teu urang eta teh doraka hate atur ya teh urangnya di mana-mana urang menjalankeun sabab atur mana paranti pagawean syariat dohir kasar sabab mana paranti kewajiban hate ka pangeran ieu nyabak itu gawe ieu gawe itu ieu urang leungeun urang lengkah urang palon urang hate nama ka pangeran nikmal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil kitu tawakal teh maka ya namun tama ieu nu diwakilan urang teh nu dipasrahkeun urang teh ngaranna teh wakil tah Allah teh wakil urang jeung wakil sampai makhluk wakil teh artinya nu dipasrahan dina urusan rezeki kan Gusti unggul mah bae Gusti kumaha Gusti abdi mah ngajalankeun sabab unggul abdi mah kasab unggul kitu hate teh singgil kitu
kita tetap aya kalem urang ayeuna boga. Nah, boga tagieun kalem urang bakal boga bati. Nah, mun biwir mah teu naon-naon. Mun subut mah teu naon-naon ngan jaga hate urang dipake kana hate. Mun urang ayeuna mun tanganeukeun 100% kana sabab eta, maka eta teu tawakal nyarane kana sabab teu nyarane kana sabab mah gawean urang paranti kasabeun urang paranti nyarehat urang tuh jelema anu masrahkeunana disebut teh nyata mutakil jelema pasrah Allah dipasrahanana urang anu pasrahna tawakal teh itu menurut ayeuna mun sebagian ulama. Jadi para wali mah jalmi-jalmi anu sempurna tawakalna ka Allah. Lamun urang reutrai mun poho mesti geus oge poho jadi cakoran, jadi saranean gitu. Eta sabab teh jadi andalkeun sabab teh poho ka pangeran padahal pangeran aturna deui aya salah aing teh make jeung ngandalkeun jeung nyarane jeung ngandalkeun kana sabab ieu kumaha mun resep pangeran resepkeun nya kata Allah Subhanahu wa taala jelema anu tawakal mah Allah ngajamin wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Lamun jelema kuat tawakal ka Allah Subhanahu wa taala kek nu deuk mereka cukupan lain sabab eta lain kasab eta nu deuk mereka cukupna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ya namun tama ari kasab teu beunangan ai gawe teu beunangan dagang teu boga bati teu sakumaha gawe gaji teu sakumaha aya dahar 3 kali sapoe teu saimbang di mananya berarti eta kenal Allah gitu teh teu saimbang komo mun teu digawe mah modal aya mun teu makan udah aya di kobong pieu teu aya mun sakola aya mun teu teu aya di rumah asa kalau di mana kok eta aya mun teu malu ngatur kosaran amal kahati gitu mual kahati watak urang mual kahati aya dahar beuti aya namun tamak hayang loba hayang kitu hayang kieu nah eta teh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal teh masrahkeun sakabeh urusan sakabeh tapi anu paling dominan dina bab tawakal adalah sasaran rezeki nu paling dominan. Saya nama masalah urusan dari urusan rezeki yang biasanya digunakan ia tawakal anu paling dominan karena urusan rezeki. Jadi masalah kenana urusan rezeki mah ulah karena kasar nyarana ulah karena sabab ulah karena gaji ulah karena bati kasar Allah eta jalankeun bae sebagaimana mestinya. Jangan normal. Tong ilmu nganggur teh Tuhan Gusti we eta teh ngaran teh tawakal. Cageul geura aya namun teh tawakal mah. Bae teh aya namun teman terbuka bati sadahare teh adanya. Dan gitu. Dengan aya namun teh mati teh sabaraha jarah jauh. Lihir kitu nya. Naon aya namun teh teh dawa batian aya agama tapi jarah jadi tak kitu. Tawakal teh dijamin Allah lebih cukupan asal bener tawakalna. Tawakal teh terbagi nyata kana dua. Tawakal teh terbagi kana dua. Aya tawakal anu sosorangan nu nyorangan tawakal teh ngaranna nyata mutajarridah. Aya yen namun tamake nyata ari nu tawakal tawakal anu bari nyangkut urus orang lain urus batur tak beda sorangan kudu tawakal hirup boga pamajikan boga anak kudu tawakal gitu hirup tek sorangan tek boga keluarga akan kudu tawakal cuman beda tawakalna.
Aya tawakal anu 100% lepas dina sabab, lepas dina kasab. Aya nyaeta tawakal kasab muktasib. Tawakal muktasib. Wa tawakkalan mutajahida Firika Sikotan Diwadir Rabbi'an Roma Ila Amma Mu'ilu Paraya Juju Amak sakin liya Limutawakila Watawakalan jeung kudu kumanda sanyana kudu sumerah sa bener-bener na anjeun mutajarridan bari ngawungkul tawakal wungkul anu tanpa kasab fi rizqika dina urusan rezeki anjeun sikotan karana mercayakeun biwahdir Rabbi kana janjina pangeran akrama halna anu leuwih mulya wa mubila tur anu maparin kurnia wa tawakkalan mutajaridan ketika hartina kudu tawakal maneh ye jalma anu keur ngeureuh menuju nyaeta kabagyaan kasalamatan akhirat. Kudu tawakal maneh jelema anu keur ngeureuh menuju kana kasalamatan kabagyaan akhirat anu hayang naik derajat. Di mana dina urusan rezeki. Maka ayeuna di titik berakhir karena urusan rezeki. Kasaha ieu kudu masrahkeunana urusan rezeki ka pangeran. Nah, ieu ayeuna mun utama tinggalkeun bae kumaneh kasab. Tinggalkeun bae nyaeta kumaneh kasab. Lamun maneh teu boga kana ahli mutajaridan, mun maneh nyorangan teu boga pamajikan, karena percaya penuh kana janjina Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung nyarane bersandar kana sempurna kabageuranana Gusti Allah barahanana nyaana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah Subhanahu wa ta'ala geus ngajamin sampurna jeung Allah Subhanahu wa ta'ala geus ngabangakeun nampekeun seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ngawajibkeun kadatna anjeun. Jadi ngawajibkeun kasalirahna anjeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dina kitabna ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Bahasa kasar wajib kerain mah ngalisian. Tapi sama nama dia nama hakikat teman tuh aya nama teman wajib eta mah manten ngawajibkeun anjeun. Ai pate kadang urang teu wajib jadi ieu teh oh aya nama terus janji gitu. Wajib dia aya terunan oh Gusti aya wajib. Berarti lamun terlajian balik Gusti dari pangeran lain itu artinya ngawajibkeun anjeun nitik perhakeun saking hakna rezeki makhluk itu Allah Subhanahu wa taala dekat al-ijab ana nafsi ngawajibkeun anjeun. Nah, jadi geus sakitu aya namun terma-terma terkemang dina urusan rezeki malah aya namun tama Allah sanes dina ayat kata wungkul dina ayat anu sanes Allah dikasumpah
wa bis sama rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis sama wal ardi innahu lahaqqun misra ma annakum tanfiqun. Hari ngomong sok dipikiran orang maksud ngomong teh di mana-mananya kita teh di beberapa gitu aya ngomong di beberapa aya ngomong atau jawab jadi pikirannya aya bisa kumaha bisa ngomong gitu. Ada gitu karena ngomong itu orang ngomong kayak aduh bisa ngomong gitu pikiran gitu orang tuh bisa ngomong kayak itu kan berapa kali bisa ngomong gitu mah gitu karena rezeki jadi itu karena ngomong gak jadi pikiran bisa ngomong gitu ada pikiran yo gue saking ayeuna saking geus biasa saking geus pasti ngomong mah ayo bisa sana tak ada rezeki oke isu maunya kemana yang duit ayo kan rezeki gitu nggak ngomong gak jadi pikiran isu ayo bisa ngomong gitu isu bisa dahar semua ayo kan dahar isu dahar gitu semua isu boga duit semua saking gitu kan rezeki oke kumaha isu kan gitu dan ini ngomong oke terjadi pusing suka enak isu bisa ngomong cocok aduh berarti semua bisa ngomongnya cocok itu kita sumpah teh tapi kan itu Allah teh kagak saya namun sama tinggal nyikapi kumaha atuh rezeki anu jamin teh rezeki teh aya rezeki madmun rezeki jatah jadi rezeki jatah mah rek gawe rek indin rek teu make sabab rek kasab teu kasab pasti teh rezeki madmun rezeki jatah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala aya deui aya naon termaka rezeki maksud rezeki maksud rezekinya eta pina nu geus disumpah Allah nu geus dibagikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala rezeki maksud katilu rezeki mamluk kaopat rezeki maud madmun maksud mamluk maud bisikieu wah beunang urang aya namun teu mah Allah teh ngajarin ka rezekina geuning urang mah teu boga mobil lain deui pisahkeun boga aya namun teu imah gedog pisahkeun eta ge rezeki ngan ke masukna ka rezeki naon ieu mah nu pasti mah rezeki mahmud rezeki mahmud jaminan tegasna jelema sapuntung hirup pasti aya rezeki eta lain rezeki boga mobil loba duit lain rezeki eta rezeki nu sabatas jatah hirup jadi lamun teu make rezeki eta pasti jelema mah rezeki eta teh rezeki aya namun tambah anu jatah rezeki jaminan rezeki tanggungan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat namun kami jalmi an benar-benar yakin karena jaminan Allah Subhanahu wa taala anu yakin karena janji Allah Subhanahu wa taala lamun sepura teu bersandar karena tanggungan Allah Subhanahu wa taala urang teu percaya keneh karena bageuna Allah Subhanahu wa taala anu bunghar Gusti Allah teh algoritma mun urang teu jauh-jauh teu tenang keneh masih keneh galau masih keneh mang ragu-ragu hati urang karena janji Allah Subhanahu wa taala maka iman dina hati urang moal rek pancet jadi sapompang amin goyang urang lamun masih keneh urang ragu karena jaminan Allah karena janji Allah Subhanahu wa taala dina urusan rezeki. Jadi di mana sisi ma'rifatna
wawuna ka Allah urang. Kemarifatan teh lamun masih kena ragu-ragu karena jaminan rezeki Allah, karena janji Allah Subhanahu wa taala ieu geuningan PNS percaya penuh ka pemerintah. Baik ayeuna mun nama keur masa aktifna, keur ayeuna gawena, keur kerjana, malah geus seureun oge cuk eta ku jaminan pemerintah pensiunan gitu genah teh maknya ayeuna ka pangeran teh genah kitu maknya ka pangeran teh jong-jong kitu ka jelema wae peda ayeuna mun teu kabiasaan PNS gajina rek asup rek gawe teh amal gajina begitu ayeuna mun teh geus pensiun geus seureun gaweana aya ayeuna mun teh pensiunan mun dipercaya penuhnya ka pemerintah ya karena gawe ayeuna mun teu pagawe PNS pegawai ayeuna mun tenaga ayeuna sipil ai ka Allah kumaha wakola kitu nya bahasana pun kitu percaya ka Allah teh padahal Allah mah kahiji beunghar jabat di beunghar teh hapan Allah mah bageun sampurna bageuna teu pilih kasih dari Allah banyak ika Allah anu beunghar terpilih kasih anu barang luar biasa urang teu ragu-ragu bet ka pamerintah wae beda urang di daerah pamerintah geus reukeut aku ka Allah mah malah makhluk mah nyata ulah teu meunang ayeuna mun tamani jagokeun teu meunang dipake sandaran dugikeun Sultan Aulia Syekh Abdul Yazid Al-Bustami mantanana aya naros Quran mama dupi mama tukang sadinten di mana dupi mama tukang sadinten di mana dawuhan aya namun karena Syekh Yazid Abdul Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu tenang aja lagi tingali we ari anjing nyatu teu ari banggong nyatu teu mun anjing jeung banggong nyatu anu najisna najis mubarak mah nya tinggal pikir we Gusti Abu Yazid mah lain anjing Abu Yazid mah lain naon lain banggong pikir we Gusti gitu anjing wae nyatu nu najis nya sato nya najis mubarak babi wae banggong wae nyatu sato wae anu sato nya najis wae tinggal mikir Gusti Allah Abu Yazid antara pangeran gitu itulah ya namun tawali apa taro Allah yuti maaf aja Abu Yazid dah kitu we terjadi namun tamang para daya orang orang ditanyakan ayeuna dahar ke mana eta teh jawab penting ali we Gusti anjing gitu anjing geus ayeuna mun tama anu wah digebah-gebah ku batur geul ayeuna mun tama anggar we nyapu we anggar we manya ayeuna nya urang teh jelema aya jelema teban walapan karona bani Adam itu mah ayeuna mun tama disebut nabi najis disebut nabi kuer mutaro pan aya jelema mutaro banyak nomor muhtarom di nyatu Allah ari muhtarom kekahaki gitu dah ke saya namun teman jadi jauh-jauh ke orang Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu mantanana naroskeun ka pandita kan pandita mah ulama Nasrani ulama di kalangan Nasrani karena pandita ari pandita tuang sadinten di mana tanyakeun kitu patut di kulima ohel kitu bahasa nanyakeun dahar di mana lain aya namun nama bahasa jelema iman jadi tanyakeun dahar di mana mah lain bahasa jelema naon lain bahasa aya namun jelema iman dia aya namun lain sahadat ini ilmu kitu patut eta teh pandita
lamun aya namun tamananyakeun ulah kakuring sakalian ka pangeran Gusti ai Gusti mere dahar kakuring di mana kitu tanyakeun ka pangeran ulah tanyakeun ka kuring Gusti ai Gusti mere dahar kasih asaan aya di mana mieun aya na ilmu di mana Gusti mere dahar kasih anu ka pangeran nanyakeun kitu teu pantas jadi anu paling ironi mah cenah kieu jelema teh ongkoh ngaku cerdas ongkoh ngaku pinter ongkoh ngaku normal sehat akalna terus saya namun tamanehanana sabulan 40 poe bahkan aya namun 50 poe bahkan 1 tahun 2 tahun 3 tahun sababaraha tahun kurang aya yang penting geus mencakan teu dahar urang geus mencakan teu dahar ya saumur geus mencakan teu dahar asalnya aya namun tayeureun keur puasa banyak dahar wae tadi puasa geus dahar ya geus aya namun dahar sangu dahar geus barang dahar kitu lah aya nanyakeun dahar sangu geus nya geus aya namun dahar ieu nu ngalangur ieu teu boga kawe geus dahar lah nu ngalangur gitu kan aya namun dan kawe mah itu aya namun teu dagang ieu teu dagang teu kawe teu geus dahar ternyata ini tahu ya ini barang teu dahar mun aya namun pikiran kana aya namun kita pusing aya namun teh jelema teh kan nyebutkeun anu al-hal angin eta kopi namun teh namun teh aduh halah kene gitu aja namun teh kana urusan dahar kurang teh tapi ka ayeuna teh deuk digawe deuk teu digawe deuk anggur rek dagang rek ayeuna mun teu dagang rek kuliah rek teu da amal geuningan dahar mah eta teh di mana eta teh Allah eta teh ayeuna mieun ayeuna mun tadi bejakeun dugi ka ayeuna teh guru mah jadi jelema ayeuna mun urang aya jaminan jelema anu berilmu deuk dijamin ku Allah Subhanahu wa taala nyata kabutuhanana jelema anu naon jelema ayeuna berilmu alim tapi kan cenah ayeuna mun tamat sekolah masih alikeun Allah deuk ngarijian adeuna mah tapi kakulu mayahan heula jelema Allah deuk ngarijian adeuna tapi kakulu mayahan heula jelema kadang-kadang can boga beas can boga ayeuna pasakeun inna lillahi sya'anu hoyong deui makan badeuna ulah jangan apa santan orang ari tukang mamalian teh boga belas ramai teh tepat aya naon ulama aya bakakna khusus bobo-bobo teh kitu nya bahasa bobo-bobo dan itu ya namun teman itu aya di bakakna geus kamanian geus surut aya namun teman itu ngomong geus berapa wah eta teh sakupitna we kakolor-kolorna atau peak eta teh naon dari ciantin dipaihan heula we yo aya namun teh tanjalan teh nya aya bae gitu Rika ulun-ulunna kupit aya namun tapan paulamanya rika ina ulun-ulunna kitu bisa aya namun tamat yakin maka urusan rezeki geus nikmat aya bukan main bangun urang bisa ieu ngolah katawakaan ka Allah Subhanahu wa taala sempurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun jelema mantep pas hatena ka Allah Subhanahu wa taala kapercayaanana kayakinana ka Gusti Allah Subhanahu mantep kan kafahullahu taala kullu mu'min maka sakabe biaya kebutuhan anak rek diurus rek dicukupi ku Allah Subhanahu wa taala jaminan dah asal matang keren pas itu aya namun terpercaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala rek diogo Allah sakabe perbiayaan dibutuhkeun kumaha anak rek
ditujukan ku Gusti Allah. Kedua, rizkina warzaqahu min haitsu la yahtasib. Rizkina dan diberi Allah tina jalan anu teu disangka-sangka kumarehanana. Da rizki anu yahtasib jeung la yahtasib mah beda. Gerak lamun urang dagang Andre dagang batin teh 100.000 umpamana rata-rata sapoe atau anu kuring bakal gajina 100.000 berarti meunang lamun sabulan teh 30.000. Pakai taya namun utama nu 30.000 geus dibagi-bagi kota urang. Ieu aya namun utama 500.000 keur budak jajan 500.000 tuh ya namun utama ieu 2 juta sesana ke kebutuhan dapur ya sesana gitu. Pan eta mah ya nasib. Jadi geus diprediksi gitu geus diatur-atur urang. Nah ieu nu pasti aman meyakinkan Allah Subhanahu wa taala aturan mana dan itu mah kumaha. Oh, kamu udah hitungan gitu. Tapi ya teh tempo aya namun terbutuh aya, tempo butuh aya, tempo butuh aya. Da eueuh gaji aya namun teh ngan percaya ka Gusti Allah anu sampurna anu eta teh min haitsu la yahtasib. Lamun cek bahasa tukang pidato mah rezeki kiai rezeki adengan mah tuh ya ari butuh ya. Nah, ieu teh ngenge aduh isu pisan. Kudu aya namun tama kumulaya. Sabab aya namun tama budak lagi. Di kobong aya namun lakon geanteran. Aya namun tama. Can aya aya pek aya namun tengah putih, aya namun terojol. Naon aya namun tama aya anu poho teu nangkrung gitu. Hapunten ti payun teh eta kuhila mun poho urang poe aya namun teh datang tengah peuting gitu. Poho teu nangkrung ngaji, poho teu nangkrung gitu aya namun temen teh itu datang tengah peuting. Hapunten ti payun teh eta kuhila teuing gitu. Iya cerita ya namun isu kudu nanti ya namun eta mungkin pokok jadi dibalik ingat tidak penting eta hayang nganterkeun gitu amplop ngaji tak gitu pokoknya gitu lah teh naon aya urang kenal aya sekar itu aya kayak lu eta ngabarna rezeki aya ruas suasana iya kieu cerita ieu mun haitsu la yahtasib teh. Jadi anu wajib ku urang dibebener mah lain masalah kasabna, lain masalah gawena, lain masalah profesina, HP-na sing ageula sampurna keheula tawakalna. Ari kasab macam paribasana musik jeung paribasana tapi kamulungan itu kebaik asal tapi kang ojek ngabejakeun bae nu penting hate gitu daripada aya namun tang usaha nu gede. Jadi secara aya namun tanggaan pokona ya partai besar usaha aya gedean lamun aya namun utama kuli gaji ieu naon teh jabatan aya luhur gitu. Daripada aya namun tambah ngurus ngolah gitu olah teh sina tawakalna bener ka pangeran supaya HP-na cicing ieu nyabang itu bae kana kasar gitu bae kana kasar ieu beda jeung aya tadi maka eta aya namun teman gawe eta mangkat gitu we terus keur bae pokoknya mereka hilir tuh yang kasar bagi yang patokan munan halal berharap jalan ya ilmu teman-teman kepangeran sedikit karena naon karena yang karena naon ya sebutkan kasar ngan lamun jelema justru manteng percaya na HP na ilahul ya kan
karena dunia, karena permainan aya namun tamadunya waqalahu ilaiha. Jadi engke diulinkeun anak kudunya kumaha aya namun tama aya diulinkeun di kudunya engke teh aya kieu mun aing boga gawe pasti boga duit, mun aing dagang pasti aya namun mun teu dagang mun teu gawe aing aya namun dapat mangkalamun eueuh sabab eta teh nya eta teh gara-gara urang mun eueuh sabab eta teh nya gitu eta teh eta dipasrahkeun urusana ka dunya. Jadi mun aya namun tamah eta di dunya kakarakeun manehanana boga lamun eueuh jalan tak eueuh we gitu. Beda jeung tadi eta deuk aya jalan jeung jalan tetep Allah raja kau min haitsu la yahtasi keur bae eueuh sabab eta oge tak lain gitu. Dari sianana keur bae teu pake dagang oge da sia teh mah percaya bisa ka aing ku aing urusna keur bae sia teh mah teu gawe oge da percaya ka aing ku aing urusna lamun percaya ka dunya mun aya gawe kakara boga duit menurut gawe bongan tak gitu percaya ka gawe mun dagang boga duit mun teu dagang teu boga duit eta teh gara-gara maneh gitu boga aya percaya karena karena dosa karena sabab mun percaya ka pangeran mah sarua we urang ge jeung rezeki ajeuna sabab jeung rezeki ulama kitu lamun percaya na sarua mah lamun percaya na ka pangeran tawakalna sarua jeung ulama sarua diri sian Allah seperti ulama. Nah, ieu kekuatan aya namun tawakal ieu anu kudu benar-benar dibangun. Moga Allah Subhanahu wa taala mampain ayeuna anugerah ka urang sing bisa hate urang percaya anu pol karena janji jeung kana sifat barahana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta anu sosorangan teh kowe moal kowe ayeuna batur ya kowe ayeuna mun sama dagang ayeuna mah geus percaya hate sabab pek cuman kayak syaratna di mana ayeuna mun menang awakal anu tanpa kasab seperti itu ya ulah ieu mungkin aya hiji ulah ngarep datangna jelema anu nganteran rezeki ulah marah-marah segala kaya kamu segala kaya namun taya mah cincingnya tah tete gitu ulah aya namun tamah rek ngarep gitu jadi aya namun tamah teh aya namun teh kumaha kadua ulah parusi mun kira-kira mun eueuh mata karurat montong gitu eta tong pan aya urang mah aya terkadang teu boga udut pusing guru teh kitu geus gawe kelas akur gitu jadi ieu mah kuduna atuh benar-benar ngarep-ngarep ngabayang-bayang sudah si anu datang sudah si anu sudah si anu aya namun tamanggir atau aya namun aing lapar aing ka mana aya namun menta ka mana di mana masih kena kituan teh aku aja batu aing hate masih kena kitu mah sok udah terkau saya namun dari si notati mana eta enjoy merek Allah no ngiri aya namun kamar telat ena setik tempat karuna tempat aya namun kamar lagi tempat aya namun kamar ieu goncang keri terakhir nyata lamun jelema geus berkeluarga mah lain deui nyata aya dina amal muhilu anapun ari jelema anu geus berkeluarga geus boga anak pamajikan wong kang anggone anak rabi geus boga anak pamajikan
geus keluarga. Eta mah bala jaju mangkat dengan naon ko uduh cicing manehanana diuk manehanana anak sabin cicing diuk ninggalkeun kasab lihialihi pikeun anak pamajikanana eta si jalma si mu'min mutawakilan bari nyata make tawakal wungkul teu kasab. Jadi ke anu berkeluarga mah temenan dulu tadi sebab dia mah mau tanggung jawab mau kewajiban anak sudah diparawan anak kudu pakaian pamajikan kudu pakaian pamajikan kudu diparawan jeung ayeuna apakah sejenna tah keun kieu mah omat teh ulah rek tuturuti kanu tadi ngajengan aya mah cicing mah beda kita cicing aya batasan cicing tong eta mah kasar tah teh ingat keneh buyah mah aya nanti payun teh begitu aya tos berharga teh hade sia tong aya daun geus buka pamajikan mah buyah teh mantap aya daun teh ngaos ka dieu amal muhim alaya yusuf tong aya daunnya geus buka pamajikan bagoe sing lain gawe sing lain gawe salaya kerasa aya buyah teh pan aya yang mentah mah aya posisi urang mah aya dua pak aya dua cara guru kayak gitu aya yang buyah mah kasar aya dari kampung mantu putu salaya kedah yang mentah kudu kami besok pagi kudu saya bawa mereka emot mau keluarga ya bisa bawa keluarga yang mentah kami jauh ya usaha aya yang mentah mari teh masalah teh muncul teh dagang sarung lain kitu aya usaha santri mah ngerakeun lain kitu terkah banyak aya namun termasuk sacara urang soal teh usaha biasa nyangkeun ke pasatu lain kitu atuh cara usaha dengan mager satu sarayana ya teh aya geus kitu teh aya bingung urang teh aya nanti ditu aya nanti wetan geus pamatahan budak aya urang teh ngaji ngeureun aya moal gedahan sing jong-jong we ngurukan pamatahan barudak sing jong-jong we urang aya ngaji moal hesedahan. Jadi intinya kena enggak cicing gitu. Ai itu mah resep teh. Pagi teh aya namun berseberang aja teh. Dua-dua ai ya teh kumaha kudu yasin dicarekan aya namun teh cicing mah. Tapi aya namun teh gitu cicing sing jong-jong aya namun apa aya namun urang. Bingung aya namun teh. Ngilu wa kesuare aya namun teh. Suare ngilu aya namun teh ayo mebal, yo karena mebal, ceritanya hero di gawe. Nah, cenah namun teman tuh, baik cenah dari gawe kasar, baik kita cenah asal gawe yang penting. Aya namun tegas itu teh, aya namun terkongkong jalan. Wah, keur aya namun ternyata hati beberapa minggu sakumaha, ninggalkeun ngaji esuk-esuk biasana aya jadwal bulan rohon biasanya jadwal kurun sore biasanya terlarang kurun 3 kali jadwal ada beberapa berita seputar lain ahli gawe tuh lain air kasar teh aya namun terbegitu kayaknya sakit cenah sabino aya tinggalin ngawasna cenah 3 kali 7 20 jadwal duitna sakieu aya namun teh gaji berkemenangan 100.000 beureun saya teh saminggu teh ieu angtosakan ladang ayeuna gawe 100.000 tuluy aya namun teh ninggalkeun jadwal ngajina 20 jadwal pan 3 kali 7 teu kahartinya pamajikan teh aya kitu mah mah jadi mending haji bae ayeuna teu dahar oge daripada sakieu dia tabung teh muridna sakieu aya bae aya namun tecek meto ade apa mah neangan minatur teh lain nu sinari gawe lain sin aya namun bisa
gawe sina nyicinan madrasah atuh kudu aku tilunya jalan urang ngan terpecus urang gaweana terbecus jabati ngeuweuh di ditu tuluy ku pamajikan dicare ku mitoha dicare wah eta langsung oper gigi lagi ke kita yang karena langsung kena cek ayo namun tapi dah goncang ngeng deui punya tok aya opsi karena itu kan geus pemajikan tapi nomor toreng dia yang punya angkat daya namun tak kabayar jangan yang kabayar dibayar teh kasaha ya curhat kita ya namun teh mampai kayak ayeuna naroskeun masalah eta aya di menyukan kekersaannya putra ayah anu tunggal eta teh anu teh dengan malam itu dengan para sungi sangat tenang wadah yang akan aya jarah mah atau ngobrol aja gitu pada aya namun teh leuleus ya mah ngobrol kayak atuh kumaha cenah jeung ngobrol teh gitu atuh urang teh geus aya lanang teman kita dekat kawan kumaha lembur teh dongeng di lembur teh itu tasukin teh aya namun teman teh dongengkeun da abdi ge cenah kitu mah gitu da abdi ge kitu cenah mah heuh goncang cenah abdi oge pada cenah abdi mah cenah aya namun teh ngaruhnya si aya namun teh aya kang aya mah si adeng aya di tempo orang itu teh kurang karta di kaum ayeuna cenah eta teh mah cenah karta teh wae cenah jam 4 cenah ka pasar teh keur nyayangikeun dagangan teh gitu jam 4 di pikiran aya namun teh jam 4 kurang bari percaya cek ajeunna percaya batur aya namun teh persiapan aduh persiapan tubuh dah gitu ya abdi mah kekurungan aya di pasar era cenah pikir buat raya yang batur aya namun tidak batur ngaraji ya aya kalanya aku cenah aya namun teh pikir main cenah gawe banyak teh geus suwe geus beres wiridan geus beres berjamaah geus beres ngaji ari ayeuna itu teh pernah bae aku cenah balanya mah saya sana we aku kumaha cenah ieu teh ari ieu penting teh cukup wah cenah dengan berkarya kukurunya ulah di pasar ayo urang da beak bae saat balanya lagi asalin ayeuna balanya eta cenah mah aya namun tama abdi ngawulang we bari ayeuna mun ningali tatahna urang keurigna hayang saur ayeuna teh bari ningali urang keurigna ayeuna hayang jauh-jauh teh yang ayeuna mun teh nyatu ya geus urang teh gitu ya geus itu turun cenah ka abdi teh ayeuna mun tama di kawan hayang teh dan urang teh kur hayang kerja di geran gunungan dan nyampurkeun cenah dan nyampurkeun kembali teh urang ge cenah turunan hayang we ayeuna ieu teh cenah mah kawaroma ieu mah deuk jadi deuk hirup deuk paeh laukna pokona mah perkan we tuh ayeuna mun teh luhurna nyeun ayeuna mun teh aya deuk hirup deuk paeh kumaha we ingat ayeuna pokona tempo rong kohol ngaji aya sampeurkeun rong kohol berjamaah sampeurkeun tah tapi ka ayeuna kitu cenah mah di ayeuna mun teh eta pokona mah asal ngagugu cenah kadungan rong kohol ngaji aya rong kohol berjamaah aya dengan lain cenah diatur urang mari cenah mah rezeki amun dipasrahkeun ka gulungan tong sakitu kerja teh ka urang teh anu ieu mah pas pisan cenah aya nu teh kitu aya cek aya mah teh kumaha nah pokona aya nu teh mah abdi mah teh emu teh among ieu da eta mah cenah mah da lamun teu komitmen jeung aya namun teh mah pamajikanna aya pamajikan mah aku mah dikieukeun teh mah ya tah yang pangsakeun yang pamajikan yang pangsakeun urang tahu teh ieu aya kata dari perantau ka Batur hayang naon hayang pamajikan kumaha teu dahar bae teu dahar oge pangajikeun bae teu dahar oge bae
baik tadi nampakan oke baik tadi siap kita itu itu macam bebas tak lalu kekituan gitu nyatanya pemajikan baik tidak baik itu tak lalu baik cici kurang baik dan teman kita nggak semua ayah nak ini nak gitu jangan nggak semua urusan ayah mau urusan yang teman kita nggak ngaluar ke hak mana apakah gitu tapi dari gitu-gitu tidak ada tapi kata wira tapi kaya nak oke kita mengukur ayah syariat lagi ketua kenal pasir kenapa gitu bagus itu pasir cicing ngawur ayah ngawur tengah jadinya kan ayah cicing apa tapi kaya nak bisa tanya dongeng amal mulu pala ya lugu amal sambil lini mutawakilan jadi ulah ngandalkeun tawakal kebaik ieu pamajikan urang tawakal we mantap aya mun teu pamajikan tawakal akan abdi kudu diparaban cek awe itu agar abdi mah kudu pakean urang teh tong maksa ka batu tawakal urang tawakal jadi tawakal na kumaha tuh tawakalna bari kasar jadi ayeuna mun teu kasar jalan hate ulah ngandalkeun kana kasar eta jadi kudu tetep nyata tawakalna bari kasar jadi tawakal teh aya tawakal anu teu bari kasar lepas aya tawakal anu bari kasar pokok tawakal anggar hati dan urusan hati kasar urusan dohir urusan yang mentamai awal badan hari anu tawakal tadi lepas nya tawakal kalau nyawa nge cici tapi eta mah keur anu teu boga tanggung jawab tak dia diceritakeun dina tabe aya tengahna naha alus abdol anu bari kasar tawakalna atau alus anu tawakal mungkul terbagi kasar alusnya mana ayat kafal ahwal irad anil asbabi itimadan al-ahkabair ayat namun tawakal Allah wal ayana kasar dibagi karena tiru pendapat ulama tentang aglona utamana tawakal mungkul anu terbagi kasar jeung tawakal ongkoh tapi bari kasar nuka hiji pendapat ulama abdol keneh tawakal naon aya namun tersebut sabab nyata tawakal halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa halu ahli subah sabab aya namun tamak tingkah tawakal teh adalah keberadaan kondisi kanjeng Rasulullah SAW saat tingkah kondisinya sahabat ahli subah. Jadi junjungan ayah namun sama sok di jalan sote supaya kasar sadada ayah diangkat Rasulnya menjadi saya dia. Ayah namun begitu ayah namun terjakat Rasulnya kan sibuk ngurus umat ngurus sahabat junjungan ngurus saya dakwah. Ayah namun agama jadi ayah namun terlepas berarti itu namanya nyata tawakul atau tawakal sahabat coba sadirinten di masjid sadirinten sareng ayah ngecek-ngecek sareng junjungan enteno teu karasa mata ulama anu nganyatakeun bahwa abdol keneh tawakal karena ngambil kebiasaan kanjeng Rasulullah SAW sareng nyata sahabat subah. Jadi mencek urang mah kanjeng Rasulullah SAW sareng sahabat subah teh persis jika dengan jeung santri. Gaduh aya nu penting lagi tapi ajengan aya nu penting pasantren ajengan aya di pasantren kitu atuh sadiri kan geura aya namun tano madrasah masjid tapi ulah dinten sadinten sami aya kitu iraha aya kasana aya jadi ulah digeureurkeun ulah aya sawat kitu teh itu adalah halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halu ahli syibah
Nu kadua nya harus kene bari kasab Abdul. Tapi kasabna lain rek kaguru-guru harta. Kadua deui nyaeta ulah nekakeun bahwa kasab anu matak narik kana rezeki. Gitu. Hiji ulah aya niat rek ngumpul-ngumpul ngagulung-gulung harta tujuh-tujuhan. Kadua nyaeta ulah marekakeun bahwa anu narik kana rezeki teh kasab urang. Anu katiluna nyaeta kudu anu mawa manfaat. Kudu aya nyaeta kudu anu aya manfaat narik kana manfaat. Bahkan ayeuna moal muntah kieu bali annahu minan nawafil allati ya'muru biha biqali wa tabu min fadillah. Bahkan eta mah lamun urang kasab neangan rezeki anu halal teh nyaeta termasuk bagian tina pasunatan anu diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wa tabu min fadillah teangan kumaneh rezeki tina kurnia Allah Subhanahu wa taala atawa nyaeta wa tabu ilaihil wasilah neangan ayeuna mun tawasilah. Jadi eta bagian nyata tina pasunatan. Nah, dia malus kasal. Nu katilu aya nu teu bijak ieu nyata dawuhan ayeuna Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala tergantung situasi jeung kondisi. Tinggal kieu situasi jeung kondisi teh. Apakah lamun urang teu bari kasab yon ibadah tentrem ibadah bari teu kasab kosong tentrem teu mikiran teu ngalamun teu palaweuh teu jadi rarudak teu jadi raruk cipta lamun mata tentrem mun bari teu kasab jong-jong ibadah jauh-jauh ayeuna ngaji tentang urusan rezeki teu jadi pikiran teu jadi problem geus eta mah meuning getol ibadah urusan rezeki nyaeta tawakal bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi we ayeuna mun mah henteu bisa digit dikrata ayeuna teu. Misalkan ayeuna mun kudu narutan akang kabeh teu eta teh mental teh eta ayeuna mun teu sarua kabehanana oge. Sok lamun ayeuna mun mah budak minta jajan, pamajikan ayeuna mun minta belanja, duit teu boga rek kumaha. Isukan ge papisah. Mun marane. Isukan ge saya bejana cenah ka mana ieu daya istrinya. Wih, cenah kasepuna. Tigana masuk poe ke jalan itu tigana teh mata teu bisa digitik rata ieu kieu mah tawakal mah kumaha ieu situasi eta jelema gitu jelema malah ayeuna mun teu ditimang deui tuh kamu bari kasab teh pantes ieu teh kudu dirasakeun heula ulah ayeuna mun teu ngajol ka ieu dirasakeun ditimbang heula begitu ayeuna keur haritanya datang ayeuna mun ka putih macam teh gaul kulit macam teh tuluy ayeuna mun tercaritana jadwal hiji deui putih nyasa pada tadi mah tilunya esuk-esuk jadwal ngaji teh lohor sore tinggal hiji ayeuna mun teh nyasa teh tah eta jadwal anu hiji oge sesa sampai balik teh balik teh nyari awak lain ayeuna mun teu usung ngaji teh lain geura ngaji teh ai sing sareang awak teh tuluy enak parah ai ayeuna mun teh ieu ieu teh keur makari hiji deui nya sajadwal teh nya balik gawe awak ieu tuluy panon ayeuna mun teh tuluy rasakeun ai mana ya ayeuna mun teh ngaji teu tuh yang tak kasar dan tinggalnya saja begitu
geus mah aya mun keur kelas urang gitu sabaraha timbang dua ieu mun teh pabrik mah apa ieu saya mun teh eureun aya mun teh kitu tah kitu aya mun teh jadi teu bisa dikerata wah kurgil ulah tergantung eta mental ieu mental keilmuan aya mun teh seseorang tarik na aya mun teh percaya ka Allah anu sageuna mun percaya ka Allah anu sageuna bari lamun aya bari kasar teh ngaganggu naon atuh ngaganggu tah ibadah kok aya mun tinggalkeun itu kewajiban terus saya namun dapat rezeki mah dipasrahkeun ayeuna ka Allah urang ngagugu kana parentah Allah Subhanahu wa taala geus ieu catatanna nu kieu teh syarat-syaratna nyaeta lam tarik nafsuhu ila man yaqrai ulah ngarep-ngarep nu datang ngiri ulah enak ngarep-ngarep nu mere nu nganteuran gitu hiji kadua lamun eueuh ulah amak lamun eueuh ulah parusi sok gitu mah tak enak enak parusi deui nya ulah ruah lahir ka batu mental kasihan kasihan eta mah batal nu tadi aya namun tawakal tadi teh ieu mah justru aya namun tawakal teh wah sampai namun terkau ari ieu luar dir naon luar dari jalan ka batu kami sudah atur betul tawakal tadi na oge rek ngabangun tawakal ai baik begitu aya dari tawakal ke hate kalau rumusnya terus kabar sudah jadi intinya nama aja mah nyaritakeun aya namun utama kelas tawakal anu bari kasar jeung aya namun utama tawakal anu teu bari kasar eta tergantung orang kumaha nya eta kekuatan elna enak kembali aya namun kana kesimpulan pamain geus ngarasa kesimpulan geus garawe aya namun terbiasa dagang aya namun terbiasa deui mah nyaritakeun aya namun ikhlas ngan lamun aya santi jeung aya ajengan kitu tah ieu teh seperti kalieu gitu jadi eta teh keur ajengan mah keur santri mah abdol geus eta rezeki mah aya namun pasrahkeun aya ka pangeran kitu cenah Dawuhan sampai ulama at-tawakkul hal Rasulullah SAW. Jadi tawakal teh adalah keberadaan posisi kanjeng Rasulullah SAW. Ari kasab eta teh sunnahna. Jadi tawakal mah anggar besi bari kasab oge gitu. Ai kasab maksudna kanjeng Rasulullah SAW. Ai tawakal mah salalina manah yuduna teu leso dengan tawakal gitu. Ai kasab mah sunnah pamanggaupaan hari lamun jelema lemah dina kaayaan aya namun utama tawakal anu bari teu kasab tina eta kana sunnah tawakal wajib itu aya namun kasab sunnah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun teu kuat tawakal unggul tanpa kasab ulah nyepong tawakal unggul bari kasab lamun anu kuat tawakal unggul tanpa kasab silakan asal ulah rek nyangsara ngamalan sabatul kumaha bangsa batul teh kerbaelah barudaknya tawakal teh kerbae aya awewe pamajikannya aya namun tawakal we aya namun tuan urang mah aya namun percaya we sing aya namun eta mah lain tawakal itu nyiksa batul gitu nyiksa anak batul pamajikan anak batul nyiksa anak batul gitu ayo aya namun tawakal we urang mah gitu nyiksa anak batul lain tawakal gitu ulah tapi kaya yang barangkali ayat aya namun tamadieu eta cerita sampurna ulama Ibnu Abi Jamroh nyagelaskeun aya jelema anu kafir fakir lajen eta aya jelema kafir teh nyaeta ngintun salat
ngintun serat ka seorang ulama ahli fikih mantap urusadatul fuqaha majib pendapat para kejadian-kejadian tokoh-tokoh ulama ahli fikih kumaha kitu masalahna ieu masalahna teh mun aya jelemahan kokol fakir terus manehanana madep jiwa jeung ragana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tah keur manehanana jelemahan kokol wajib untuk usaha kasab atau teu walaran ulama eta ahli fikih walaran aya namun sama eta ulama ahli fikih fa ajaba man nawwarahu basiratahu sing sani jelema anu dibacaan mata atina ku Allah Subhanahu wa taala in kana tawajjuh daiman lamun madep ka Allah salilana la patrota bihi tebukah makna ka Allah palakasu alaiha rukun kasab usaha keras eta mah haram sabab mata aya ngaganggu tina madep ka ati kasab teh urang mata kacaukeun gitu ya ieu mata bayeukeun gitu lamun aya namun terjebak-jebakan perasaan teh haram aya namun haram aya namun keras eta mah wa in kana lahu ibadil Allah lamun eta sewaktu-waktu teu manteng terus madep atina ka Allah tapi sewaktu-waktu sok aya namun sok awal sok abun sok pikiran dahar sok pikiran pake sok pikiran duit mah palkasu alaihi wajib dibagikeun wajib kasabna ayo urang sok pikiran duit harus pikiran harta mesti tukang ibadah oke jadi mesti tukang ibadah mesti tukang ngaji mesti tukang mulai satu tung mikiran keneh duit jadi problem dahar jadi problem make jadi problem kok jadi kayak mobil mana usaha baik geus sakituna ya mah moal aya namun teh ngabulatkeun kamu nganggur ya keur makar dulu teman-teman disebutkeun askeun tawakal kieu mangurung usaha gitu geus sakit bulan nama kitu ngan bari hatena tawakal usaha ieu awakna hatena hampengkeun ka pangeran ulah nyarane kadinya kana pacarotan kana profesi hatena gawe aya namun teh normal jadi aturan gawe jadi aturan kasar hate anggar kudu sumerah ka Allah percaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala